cokot nu halusna diceun nu bututna nu gorengna Ganeng-ganeng ke syuting. dan nog oge ya mah nya cokot we nya Kan di nu bola halus itu. bola nu halus tong anu gitu nya mulia Nog lah ayam heula. Nog lah ayam heula. mung mau ngajawab orang ngadenge ya geuningannya kayak gitu kotok geula cenah apa nog geula Dangeus. teu anggeus moal anggeus nepi ka mana-mana oge cenah Nog lah ayam heula. nog geula Nah, dia ngomongna nog geula ya teman hayam heula nog geula berarti hayam heula ya ganceng nu tatarucingan mah hayam heula. Nah, sok balapkeun heula kana mana. hari ucing naik naon heula Cicing naik. Kesalahan pertanyaan itu. Oh, lain gitu nanya lagi. ucing naik naon heula Ya hareup heula. nya turun heula Ya hareup. Pertanyaan kucing turun naon. oh Can naik heula. poho guys Ya. Aya ucing di kulon. Kawetan. Kulona teh. Ekornya di mana? Di kulon. Pan ucing lagi kawetan. Jadi nawakna. naik kena tangkal di hanap tuh ujug aya seekor singa turun ulah Ulah. nah Kalau tidak ngimpi, udah engkeun. Ya turun. nya turun we cokot ekorna kan satu ekor singa entah jeung singa na ekorna hungkul maksudnya Orang apa Dino iya dah kok Dino alif.id aplikasi alif.id kayak amang-amang we di sasarina sakaleuweung mah amang-amang ya amang-amang keur kaleuweung karek ngalah sesuatu lah ari heg teh didinya papanggih ujung maung lompat otomatis eta si amang-amang teh pelecir lompat ngusahe geus kumaha eta si maung tetep we nguhudag ari hek teh mentong eta si amang-amang teh ka dieu jalan eueuh jalan teh buntu pokona mah mepe deui pisan didinya sagala doa diucapkeun bisa satekar kebek gitu satekar kebek bari leweh-leweh di doa aki ya Allah wah cari bayarnya pasti itu di budak meong ada oge udah sieun mah nya geus kadoa kitu eta si mau teh cocol malik ka tukang nah recep anu ngadoa teh alhamdulillah ya Allah si itu teh geuningan hubungan diijabah doa udah lantaran geus tenang relax arek ngaliwat beda ongko-ongko si mau lagi henteu arek nerekam ngaliwat we kadinya biasa we kumaha teh ditanya we kieu da bisa ngobrol yo naha maneh henteu ngadahar urang eta si mau teh kieu we bari tanggah kieu urang mah kok mau balik kitu ya tadi anjeun ngadoa mohon urang ge cenah ge sabab ketika anjeun ngadoa jadi ingat berarti sama medang tekun bacaan lah jadi mau tayang bacaan pantau kita sih aduh
buku keur bacaan heula gitu Oh, rek ini ke bawah. ngahakan si amang-amang eta. Bahasa. Dasar mau. cerita ya. Aturan balik ulin ti urang baliknya penting ya. Ai pas nepi imah na kerek nepi pantonan gerbang garasinan ai jurig nembongan jurig lumpat ka jero teh bari jeung sa kebek-kebek teh gini pantogeun nepi ka jebretkeun pas bari lumpat si eta teh bari maca ayat kursi lancar maca ayat kursi teh sia geus nepi luhur teh nepi imahna teh di luhur gitu nepi kamar teh karek inget nah aing mah kudu juga make maca ayat kursi da aing mah Kristen Tah eta mah ditanyaan gitu. Hah? Mending bisaeun eta. Lain sadat sekalian. Heeh, cadat sakalian kurang. jadi tungtung nama lain kalah kasihan kalah yang seri cek manehna Boloho. Lain sahadat sakalian sapaket gitu. Kahirupan kumaha ya mah kahirupan. Rame. Sama sepi ku corona mah. Udun pae. Udun pae. Yo jang manehnya udud pae, teu udud pae. Mending udud. Mangano. Kurang tuh. Sorana. Kurang masuk yang kasar wae sih. Kan bae. Lagu film itu. Sana. Ada nggak isi apa loh? Aing ngerek lagu bahasa Arab gak?